Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soli-solihah. Tepang deui sareng Bu Neni di pelajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sateacana diajar, urang baca doa terlebih dahulu yuk. Coba angkat pandanganna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang sadaya bade diajar ngeunaan ngantetkeun kalimah pangajaran 3. Kana lanjut pangajaran ngeunaan ngantetkeun kalimah, coba saha anu apal keneh pangajaran minggon kamari? Ayo ngacung saha anu terang? Muhun, betul. Minggon kamari urang diajar ngeunaan istilah usum-usuman. Saha anu emut keneh ngeunaan usum-usuman? Coba usum ngijih naon nya usum ngijih? Usum ngijih nyaeta usum hujan, betul. Nu kadua aya usum halodo. Saha nu apal usum halodo? Usum halodo nyaeta usum teu aya hujan atau musim kemarau. Lah masih emut kenehnya ngeunaan istilah usum-usuman. Nah, ayeuna urang langsung wae belajar ngeunaan ngantetkeun kalimah. Naon sih ari ngantetkeun kalimah teh? Ngantetkeun nyaeta nyambungkeun. Jadi ngantetkeun kalimah nyaeta ngagabungkeun kalimah ku kecap panyambung. Dalam bahasa Indonesianya, ngantetkeun kalimah yaitu menyambungkan kalimat dengan kata penghubung. Urang terang ngeunaan ngantetkeun kalimah, ternyata aya unsur-unsur kecap panyambung. Naon wae nya unsur-unsur kecap panyambung teh? Nu pertama aya jeung, basa, waktu, lantaran, atawa, ari, sabab, jeung sajabana. Entos urang terang ngeunaan unsur-unsur kecap penyambung, cik coba urang perhatikeun contoh ngeunaan ngantetkeun kalimah. Ngantetkeun kalimah teh aya nu di hareup, tengah, jeung anu di tukang. Contoh ngantetkeun kalimah anu di tengah. Dudi keur maca, Ina keur nulis. Dudi keur maca, ari Ina keur nulis. Contoh ngantetkeun kalimah anu di hareup. Usum hujan kamari loba jalmi anu gering. Anu isina nyaeta waktu usum hujan kamari loba jalmi anu gering. Urang ngisi kolom anu kosong eta pake unsur-unsur ngantetkeun kalimah anu tadi. Pangajaran dinten ayeuna ngeunaan ngantetkeun kalimah parantos rengse. Cik aya anu bade ditaroskeun ka Bu Neni. Lamun aya nu bade naros, tiasa WA ka Bu Neni nya. Sateacana mengakhiri pengajaran dinten ayeuna, hayuh urang sadaya ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Kanggo latihan di bumi,
Hideuk bisa kerjakeun tugas di buku paket halaman 34. Engkin tugasna difotokeun, kirim ka Bu Neni nya melalui Google Form. Hatur nuhun. Sampai jumpa dengan Bu Neni di ulangan PAS nanti ya. Jangan lupa belajar di rumah. Dipelajari materi-materi yang sudah Ibu share, yaitu pengajaran 2 sareng pengajaran 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.